laku-laku tika enak ijah menang tuh jah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia geuning ek naon bah nganyuk deui. Nyamuah tuh ceu wing ge mah nyak anyuk wae ceu. Wing ge boga duit tah tingalikeun ayeuna mah rek kontan 5.000 tah. Sinarian sia boga duit. Di mana? Menang nipu dinya. Henteu ceu wing tere tara tu patipu. Hadikeun coba meta kresek leutik lah aing rek meureun kadaharan lah. Ya. Dikeun. Siapa kudu disaksian ku aing tara waras aing ngeke. Geus sama kudu di atawa tong kanyawa sama gitu. gitu. Tuh acan aing tuh. Waras kalau teu disaksian bener-bener. Ani teh ceu. 1000. Sarebuan. Berarti aing boga duit gocengnya. Beli gocengeun ye. Berarti hitung. Aing hitungna sakuna. Hiji. Heeh. Hiji deui. Dah 2. 3. 3. 4. 4. 5. Teh. 5. Tah aing boga duit ye goceng. Tah 5-nya. Nuhun ye, Ceu. Nyangakeun nya. Sia kade sinarian sia mana jujur ayeuna mah. Alhamdulillah Ceu wing insaf, Ceu wing insaf ayeuna mah. Alhamdulillah ayeuna mah teu katipu deui aing mah. Ke aing teh asa nu salah bieu teh nu meuli eta gorengan teh. Ke ye. Ieu teh okol eta naon teh 5.000 meuli ka 5.000-an tapi barangna beak. Da bener aing nu ngitung teh rasaan teh. Ieu teh ieu mah mos mah ecrek ku aing bantingkeun we. Aduh eta masih bangkar warah. Ku aing yang geus katipu di wae. Astagfirullah, jelema kitu nganipuan we. Hayu kira elingna. Banget. Matak jadi jelema mah ulah pangedulan, kudu hampang dirit. Tah siga aing isuk-isuk geus meunang ye. Dasar tukang warung boloho. Goreng 20 siki 5.000. Assalamualaikum, Mbah, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Mbah. Alhamdulillah. Wah, damang. Alhamdulillah. Aduh, nuju naraon ieu teh. Biasa. Nuju ngarobrol we nya. Di mana sih lain teh, Ceng? Biasa we, Bang, ngalantung. Bah. Aing Neng Sarah teh ka mana, Bah? Aya, si Neng mah. Keur di Bandung keneh ieu mah. Nah, aya naon make nanyakeun ka incu Abah? Bang geus lila we, wing teu papanggih, kangen. Lebay. Sok sirik we ka budak ngora teh. Ieu mah yo. Ieu teh gorengan, Wak, Bah. Tidinya di warung. Tuh, tapi situ beak wing kope dalahar. Wing rek hari turi da. Kayaknya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tingali. Di mana cenah ieu budak teh mah nu kieu? Jigana budak eta mah nang nipu babah euy. Rek ka mana si Abing? Biasa ka warung Ceu Mamas rek ngopi. Dah, sia kos boga duit wae. Nya boga duit mah, manya duit kongkorongok. Duit hungkul ieu teh. Bing, ngomong-ngomong Aisy Boun, aya weuh. Nyata si Baun teh eueuh kuliah ka Karawang. Aduh, jadi teu bisa udud ayeuna mah si Baun teh. Aduh, pusing euy aing mah. Baiklah, ayo. Aing ngerti tah. Nya. Ayo, ya. Ieu mah wa. Cocok nama kudu bari jeung ngopi, ieu mah pantes wa. Sip, bener. Hayu urang ka warung mah. Hayu. Nah, deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Coba cek, tanyakan kopi dua ya. Iya yang merek iya tah. Aduh, burang goreng. Cocok jeung kopi bagara ieu. Emang enggak? Ya enggak, iya bah, kopi nanya. Sok nyari jalah tak gitu. Abah eta si Aceng ku harianeun coba tadi meuli gorengan cenah 5.000-an, tapi dibawa kabeh eta gorengan anakku culudur-culudur nanti si Aceng. Wah, teh iya wah. Sacengnya tadi teh. Tadi di darat tuh. Oh, ya Allah, tas si Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerja. Emang lah. Alhamdulillah. Aduh, di mana ya? Biasa. Nya si Bangkar Wara teu ka dieu si Bangkar Wara si Aceng teh geuninganan. Ka dieu. Nah, kunaon kitu, Cek? Eta ka aing geus nipu gorengan coba isuk-isuk. Cara nu bener eta meuli apa teh nipu di wae. Oh. Cek, banyakeun kopi hideung hiji lah. Hiji teh. Asia mah paling ngarek nganyuknya. Siapa gawean teh? Moal atuh mah nganyuk wae. Moal nganyuk anu moal sok buru banyakeun lah. Gak ana yang ngomong wae. Ya, atuh. Nuhun, Cek. Panas. Pukul panas. Nasi teh heula eta teh panas. Duh, mantap, Cek, kopina. Suruh teh. Mana sih duitnya itu? Ulang nganyuk deh nya. Kopina ku abahnya pangmayakeun nya. Si berak asal Aduh. Dasar si balak kasadut, balak kaciut, setel jepit. Aing kudu mayar.